Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui. Tong poho, daun, like, comment, subscribe, Jaga, euy. Jaga. Euy. Naon, Wing? Biasa. Naon? Ieu nangkangna. Heeh. Lepas geura tuh. Sampai lucuh. Bisa meureun udah mana epang butuh teh ya. Goblok juga naon. Sieu hungkul ku sialna teh lah. Pagawean loba keneh masih modar panan. Oh, di jelema susah mah. Bersihan heula ieu teh. Aritun pan gunukaneun pare. Rip. Oh, ini geus mah ripu. Parotong panjang pun sering dibayarkan si doyok aing bukan duit pisan lah bola mayar sia teh kamari ge amprok aing teh ming jeung si doyok teh heeh nek nanyakeun teh da aya si Odi jadi poho aing teh lah kela asa pernah ngadengi asal henteu gitu kela nyaho teh si Oding kela Oding heeh Oding berarti tungtung na TG nya heeh nyata tungtung na TG tungtung na ge si Oding nyaho teh sia kela mikir lah aing mana sih aku sia teh nyaho ayeuna mah geungan buka teh ieu bodas-bodasan teh ieu aya bodasan buka teh di Piko kan keur teh heula mah ngan bebarengan wae nangon muling naon bebarengan panjang aing aya mah sobo eta mah ingat eta si Oding si Oding nu iya lain anak Mang Dadang eta juga aing mah eueuh yo datang murid saya aing teh ngobras-ngobras kebon sampai aing nya kalah nanya aing teh nyaho miti mah bahasa lagi beda ka aing ge bahasana aing teh teu ngati lah teuing sia mah teu ngati teu aing pokona mah icing aing mah temen ngomong teh da aing teu ngarti sia teh heeh kamari teh aya ka dieu aya ngomong nama cenah ulin lah jalan-jalan cenah ningis kumaha tapi teh nyaho tah ting rek mamerkeun ting naon da boga mobil cenah ge mah bukan mobil kamari kita ditagih ku sinana terus nanyakeun TM kitu teh TM lah TM aing teh nyaho lamun nyaho mah atuh aing sugan aing teh ngeleper gitu atuh nyaho mah di naon lah teh nyaho aing lah paingan tuh anjing Mang Dadangna alus pakaianna jadi beda aing mah gagah si aing Mang Dadang kurang jadi aing teh sugan aing stres gitu anaknya balik gitu meureun anakna ulin ka dieu ka sawah meureun ini kumaha teh datang sinana teh ditanyakeun duit teh sabaraha sampeun baga nyata bebarengan terletik ban kita cara gupak yang kebo bareng dan ge jeung daging cenah aduh coy teh jeung daging euy aing mah kabeuli daging teh nya anjing teri deui heuh urang ge ieu teh nasi eha wari kan maya aing masakan KSP wae teh. Dapat satu air mah orang
ayo nya. Orang barang we lah. Ayo mulai. Kalau mau bener ya siap butuh ai komo. Goblok sia. Sia kunaon bawa mah. Ya coba jantung aing. Bisa teh boga kene karo. Ayo. Gelinganan. Balai cenah kamarana sia teh. Aya perlu ka sia aing mah. Perlu naon? Ya perlu yok euy aing rek paksa euy. Jadi teh kunaon eta? Aing tuh kudu baduri tuh. Terus ayo kamu ada harapan ieu na. Naonna? Kusina nang meuli sabaraha ieu? Manjuk. Pantes modal gede yang ngenangan coba sampai ngerakin. Can lunas pada siang juga blog. Muning aing boga. Can lunas siga natenya. Siga lagi nganjuk atuh. Heeh nyata pernah gitu jaing ge. Nganjuk heeh. Lagi pan heuh. Naon sia teh naon? Kieu aing teh yok kieu nya. Aing teh rek minta duit. Duit kamari? Can boga. Tah aku sia ming. Oh, dit na oke. Can aya. Aya lalagaan nganjuk kos kitu goblok sia mah. Kira manggeus teh goblok duit tuh nak anjuk ngerakeun sia teh. Iya mah. Ieu mah jang aing. Yang ngerakeun we coba terlalu loba duit tapi tegeh ku aing teh goblok duit. Dua duit mah aing moal nganjuk meuli kese aing atuh meureunan. Teh ngulikeun ka aing teh goblok duit teh ngomong. Makanya hayang. Tuh nya, apa sia keur gering. Dia pakai waro. Pakai karunya. Tapi sia teh karunya ka aing ayeuna. Heuh teh. Aing jadi ka bawa. Oh, sia teh. Eta mah urusan sia jeung si Jaka, aing mah teh ngahana naon. Apa sapot jeung sia aing ge. Aing mah teh caming teh dari sia. Caming nyalakeun ka aing nyalakeun ka sia. Oh, pikir ka aing kabeh nya. Nya heupan duit di sia duit aing teh. Anu keur kamari teh geus dibere. Anjing, caming, pake itu mah cara naon, Ming? Sia oge ngomong lah cenah, jang udud atuh cenah. Oh, sebaran duit kamari jeung udud mere. Aya 12.000 mah. Ya kuling ngarit oge. Sakarung dibayar gitu sia ku Ciha. Ah, coba kamu dibayar pisan. Aing kesel mah takal aing si Jaka ngomong. Oh, suan aing geus dibayar. Duit oge teu boga can aya boga duit. Can aya teu balik. Yang meuli pempes. Oh sia mah yang budak aing. Dan urusan aing eta mah sia. Kapan aing urusan sia dipemantak aing teh boga duit can boga aingna. Ya mah tah. Pingken deui lamun ngulikeun teh kudu jalentreng ngomongna ka aing. Eta mah sia nu hayang. Pan sia ngomong geus embung cenah pake digawean. Pan kahayang aing mah paham atuh diteng sekolot. Namun bisa mah yo aing udud oge aing. Mun bisa mah ulah cicing itu nangan injeun ka saha we sugan aya di lembur. Da butuh aing teh aing kira-kirana sok. Odi mungkin duit mah. Kamari teh di Jakarta teh gini eta. Siapa dadang mah. Woi. Oh, Odi. How are you, bro? How are you? Iya, tah, cerita itu si Odin tah. Nya. Pada ngapain di sini? Ding dia di sini. Aduh, cai. Iya. Orang Jakarta coy teh. Anjing. Bukra goblok gagah. Lihat dong. Lihat si dadang teh, ah. Anjing. Lu siapa? Ini siapa sih? Ini siapa? Tuh, pananya ke dia. Siapa teh naon? Aing mah teh nyaho Jaka. Oh, jelasin sia Jaka, sugan bisa mengerti. Yo Ding. Kumaha? Eta si Jaka. Kita si Cami ngaranna si Cami. Oh, si Cami. Si Cami anak saha?
Ah, ternyata udah apa dulu lindungan teman ting bijeng batu sudah di mana. Oh, caming. Balang lah ini mah anjing. Jadi. Ayo boga orang Jakarta ngajak dog heula sia. Oh bener na sok, ada mah sok pokokna mah aing mah masrakeun yang penting mah aya we aing mah. Yo. Sok lah. Ding yo. Kan di Jakarta di Caming teh nagih ka teh. Nah, buka duit. Banyak kalau duit ente urang nginjem teh jangan bayar si Jakarta. Kalau gua mah ada uang mah cuma nggak ada cash kan dari kemarin juga udah bilang nggak ada cash. Berarti duitnya loba ulah ya. KTM meureun. Hah? Iya, ada ATM. Cenah ATM. Ayo ge kudu ka KTM. Oh teh ATM. ATM. Eta ATM. Nyaho teh. Ini kalau misalkan nama Jakarta bukan Jaki. Jadi Jaki. Kalau aing lupa nanya Kalau nama dari Sunda Jaka, kalau di Jakarta Jaki. namanya. goblok aya nu kieu nya. Karaeur aing ye. Kumaha ayeuna tah aing geus minjem eueuh duitna cita eueuh duit cash ari KTM. Oh nya teh naon nya? Aing teh naon yo. Pengusahakeun. Emang nggak punya uang lu. Kumaha ieu teh aya eueuh duit cash. Ada emang berapa sih utangnya lu teh? Saeutik utang mah 70.000. Ke sini. Siapa sih yang nelpon ini bentar ya? Cia mah pencairan deui teh kieu mah. Loba duitna anjing. Anak si Adam. Halo. Iya. Iya. Oke. Siap. Iya. Oke. Berdiri berapa? 70.000 we lah. 70.000. Pusing Jakarta. Baik kami enggak usah si Jaka lah, ayo si Jaka ayo. Saya cari dulu uangnya nih, bentar. Kata gocengan siapa? Udah 70.000. Nah, udah saya kasih aja. Minjem atau merek ya teh? Ya. Minjem lah, masa kasih. Udah bayarin aja. Tiba 70.000 Udah ngerokok dulu. Kita tagih. Bang itu wainya. Biji 2 kilo. Saku. Hitung deui geura. Saya itu daya bisi aing berat situ bisa berat. Itu. Di Jakarta kade ambean ya orang hungkul dinya. Nya. Teri itu motor. Oh, daging. Anjing daging. Itu sebenarnya tuh 70.000 teh eta. Udah atuh, kamu teh udah bener itu. Nggak tengah pas. Udah kan kemarin itu. geus saware. Nah, kemarin ngomongnya enggak bahasa jangan rokok. Ngerokok. Basa-basi aing mah mulai ada. Ieu mun dibagi dua mah mahi Jaka. Aing mah teh nyaho naon tapi si Jaka urusan aing mah henteu. Aing mah kasih Jaka aing mah. Ini apaan ini? Toko apaan ini? Ya mau aing doyok. Udah itu rokok pakai. Kagak saja kata. Hah? Berarti anjing ya kan dieu euy. Pulang lagi nagih deui. Lu nggak lagi ngapain ini? Bersih ya. Pae ke bawah deui tuh pae lah. Udah makan semuanya udah makan. Can nya teh peri beuteung. Can, peri beuteung. Sakit perut. Tadi makan sama apa lu? Teri aing can dahar. Itu tibang jeung kali. Ada bekas gua itu tulangnya. Mau daging? Mau enggak? Aku ambilin. Tulang yang enak itu, yang agak empuk kayak gitu, Bang. Katanya lu sakit perut. Coba pananya. Ini anaknya di sini. Nah, orang kita nyaho. Udah ngerokok dulu dong. Rokok udah dikasih uang, masih tetap kurang. Apa sih maunya? Wah, anjing ngadeknya bener. Bakal nih geus jeung aing lah. Anjing ngadeknya. Lu mah enggak pantes rokok kayak gitu nih, kayak gini aja nih. Nih, udah itu pakai. Bikin. Sombong si anjing namanya. Anjing jadi kieu kok ulang teh euy. Uang udah dikasih buat apaan sih uang? Tuh. Aing mah teu ngarti. Ya gara-gara doyok ya goblok tuh. Iya, nagihna salah sasaran kuda kalah wayah kieu ah. Pan butuhna ge yaki si Saming teh. Yok aing mun Kemarin kan gua bilang suruh dapat belut.
Kata balik geus 2 siki 70.000-an. Tadi keneh wae aing. Masa mahal di sini belut 70.000 dua. Jakarta mahal tuh belut. Jakarta mah agak murah 30.000 Yang mau 1 Jakarta kilo. we minggus ah. Kok sini 70.000? Jadi mah kan karena kusorangan kuleungeun itu mah henteu ku opat. Berarti sia teh beneran nginjem duit teh belut. Nginjem eta mah mayar duit jangan belut, ai kan kabeh ngalah belut. Ai tadi bahasa dan nginjem. Jaka-jaki. Yok. Anyok pakotnya lah yok. Wah, iya, coba teh tebeuki ai teh nawaran teh. Mana-mana kota sedunia banyak orang, banyak hutangnya. Kamari apa kisahna? Karena rompeng. Berisik. Yo, Deco. Gambreng. Bung Asya mah kemarin ge aing dilarajang. Wah, Cek, nama ka dieu lah, Cek. Yuk ka dieu. Heng. Saeta. Hah? Ka saeta. Di dieu ngobrolna. Awas aing dilarajang deui sia aing. Engko aing keluar dina eta jarami. Areuweuh karodong sia mah. Salah sorangan eta mah loba nipu. Saya Kenalan tuh. Adalah kenalan. Tanya, Cek. si bogoheun ah. Tanya, Cek. Tanya, Cek. Si bogoheun euy. Oh, deket-deket teuing ka Jakarta eta teh tah kitu dari Kijaka lah. Orang Jakarta. Orang Jakarta, Cek. Kawasan teh bener lah. Mobil. Bukan. Binaheun, Cek. Bisa beliin, Cek. Aduh, Keriput. ngaranna saha maneh ngaran? Oding. Oding. Kala. Asa inget oding ya. Hari ini sa. Anak si Dadang lain. Banyak we kutu Adam, sorangan. Kamu siapa? Adam. Adang. Tanya we kucu urang mah lieur. Banyak we kutu lah. Kamu siapa? Asli ayeuna. Hah? Kamu siapa? Kebeneran sia. Kamu siapa? Kenyain di dia saja. Kan aku nanya sama kamu, kamu siapa? Jakanya. Saya deui wae bahasa teh. Aing. Lieur aing mah ngabandung lagi. Degekeun ku emang degekeun. Ilmu baru dak seha. Kan we. Enggak Ya, nyambung ya, lah. ya, ya. Yang kemarin anaknya marah-marah ke sini. Ah. Loh. Bapak sia teh boga hutang ka aing teh. Berapa? Nah, Hutang mana sih? Tegede hutang nama. 500.000. Urus maneh mangkat ke Jakarta teh minjem ka Ojo. Sabaraha? 500.000. Anjing mah ka Jakarta di modal. Banyak we ngomong heuh. cekan kuling ngaduk gitu nanti. Ah, kumaha ayeuna dibayar mal. Iya nanti aku bayar. Ayeuna mung. Aku nggak bawa uang cash. Mung aya mobil met bablok. Ai uang cash na, uang cash. KTM apa tuh KTM? ATM. ATM ada di ATM uangnya. nggak Cresper geuning dibawa. Cresper geuning di Cresper teh Cresper. Ya lamun nu jelema cenah mah lapar apa teh. Aing mah serius ieu mah. Salatri apa tuh? Wah, ya, waktu dulu mah aku lihat masih gemuk, sekarang udah kecil kayak gini. Wah, teu apaleun. Kenapa? Teu apaleun. Nah, ya. Nah, eueuh. Sugan. Mana tah amplop teh di Jakarta. Jeung salakina. 2M. Oh, bener kebeneran. Amplop teh jeung Alian. 2M. 2M. Bukan. Em, Kabur itu tadi imah. Kenapa kabur? Kenapa? Ya pada aja nangis guru. Beureun ku salakin dia pake wal poe. Coba dipakai HP mantap gue. Ban apal itu. Bebas we ngomongna mah ngartieun ye. Udah banget. Dia Bebas ulang-ulang. bebas we ngomongna. Oh, we mah ngartieun Kumaha ye. ayo hutang. Iya nanti aku bayar. Ayo nak. Berapa emang utangnya? 500.000 pokoknya mah. Cujang eta teh lah. Bisa dinego enggak? Nego geus beunghar boga mobil mah nya. Nambah tambahan sih teh tambahan. Anehnya. Kan waktu dulu pinjamnya orang tua saya, kenapa saya suruh bayar? Geus sukses maneh. Di urang mana gua teh bogo apa aja bogo. Tah, Bogo. bogo, lauk bogo. Lele kematilan. Lauk sapu-sapu di urang mah tah. Terus pokoknya mana mah teh nyahoan bayar. Udah tadi kan uangnya sama aku kesituin, kesiniin buat
pinjam ini nih buat bayar itu berdua. Sabaraha ka manehkeun? Alah 70.000 maku. Ya udah nanti gini aja dulu. Geus bayar ini mah. Bung teu naon bayar. Eueuh soalna boga urusan deui geus ejen rek balik. Bayar. Aku nggak punya uang. Ini Bayar, ada uang bayar. berapa nih sisa nih tadi beli rokok. Anu mah 500.000 kudu aya we. Teu naon. 1, 2. Ini nih ada 75.000 ini. Maknya hutang 500.000. Ya udah besok lagi atuh. Kenapa sih? Kan sekarang nggak ada uang lagi saya. 70 sana jual belut gitu oge deui. Euy, aing mah. Ya. Pura kemarin aja nya. Eta naon eta? Di hampura ya jakah hampura. Ampura kemarin nya. Ampura lain kesopang kana jadi kolot. Emang kenapa? Emang ada apa? Naon? Lah saya temu mangan. Iya mah urang we. Dia cinta sama. Ngerti aing. Paham. Meureun lah di dieu. Jadi kenapa dia deket-deketin si Cicing, Cuka? cicing sama cicing. Pangartian ieu bae geus. Naon itu naon? Ya saja. Dari sami kumaha. Ngomong kita bawa ke rumah kami Kali pesakan nih. Naon itu naon bener atuh ngomong. Dicari teh ce. Alah. Kalian euy keur butuh ce euy. Ah, dia juga punya utang. Ah, bayar. Ngartieun kalau hutang mah. Aduh, salah euy amprok teh ngalah di dieu aing ngacada tungkul goblok teh ah. Teh lah sekalian. Ya. Aing mah kebaleng. Lumayan. Itu rokok apaan itu? Saya coba bikinin. Bisa nggak? Coba nyobain. Biar Jangan lah. nggak bisa Cuma rek kok. balik dah. Cuma rek balik. Kurang kene ce. Naon? 7.500 deui. Astagfirullahaladzim. Minta 70 atau 700 bak. 7.500 deui kurang 505 tuh kewe atau usum panen oke lah. Oh, pokoknya mah iraha we lah isukan lah. Cuma rek balik ya. Bagus dong, baik-baik dong baca. Aing mah. Tong, Oh, ada yang telepon tuh. Ah, biasa orang sibuk kayak gini, suka ada yang telepon. dadah. Sakit ce. Kau ngomong ke mana dah. Sekarang udah pada panas lagi pengen jalan-jalan sini ke pengen ngobrol tapi di sini nggak ada buat apa-apa. Biasa iuh mulanya. Besok kalau kerjaan banyak lagi tuh. Segera balik lah. Ya, gua mau pulang dulu ya. Gandeng lah. Kalian semua jangan pada kangen ke saya. Nanti besok kita ketemu lagi gampang. Bung. Baik, telepon aja kalau ada apa-apa, telepon aja ke saya. Ngawet lumayan. Beda duitna lumayan tadi. Paribasa ngomong KTM. Aja nyontek KTM. Di transfer cenah. Ai cuan aing mah anu ngaleper kita. Aduh. Balik. Pulang dulu ya, Bro ya. Oke, Bro. Siap, Bro. Eta kakolo siga ke kabubaturan. Jaki. Oke, siap. Mau pulang ya. Balik we lah. Dadah. Ayo balik we lah. Udah hariwang lah. Hariwang. Terus ada dikit kan 2 ciki 70.000. Goblok doyok. Aing teh atuh mana kitu. Aing kamari tadi saya tadi dua anta buru tuh. Kamu aya apa teh ya tuh. Euy. Atuh lah pokona mah. Eta aya anakna. Teh hagenya. Dieu saya blekus. Melesat ya gobloknya. Gawe naon sih? Kuling ngadu, kira ngomong nama Kuling ngadu. Anjing kuling ngadu di aing jadi juga aya anjing rasa ka Jakarta kuling ngadu. Heeh eta aing. kayak ngajaran orang Jakarta. Eta tuh ngakaran orang sebenarnya Ngomong teh cenah daange jeung daging wae. Anjing, daging. Orang tahu sih aya 5 tahun meureunnya. Nya leuwih atuh yok ah. Leuwih cenah mah. Mantap aing geus boga mobil ge Mobil ban. Tuh dunungan meureun eta mah, mah percaya nya tukang aduk mau meuli mobil sia mah. Teu nyaho lamun rek mamerkeun unggul mah ka urang. Siga nama meureunna, da mah nudungan siga nama nudungan. Supaya urang saririk meureunan. Teuing. Padahal mah gue ayo teu ming. Jangan we, kayak bakal eueuh cenah mah ceritana. Bakal dicopot teh. Heeh. Ehang nyaho mun dicokot teh mobilna berubah. Wah, bahasana. Teuing tah. Soalnya sih siaran geus lamun coba bilang bakal hiji deui tapi bayar dah. Tetep bos. Apalagi di hate, yok sini hate teh yok.
Teuing sih dah mengatakan beri nyem tata duitnya. Lain nginjam goblok eta mah meuli belus sagede kieu 2 sigi 70.000 di aing. Ilmu atuh aing mah nu digunakeun. Lain tanaga sia-sia hok gaplok. Aing ngulikeun ka aing pagawean loba 70.000 Sa aing ka sia ngulikeun oge aing mah ka si Jaka. Si Jaka bareng penyu urang yo. Teu nyaho aing mah. Nyaho si Jaka aing. Kurang kene. Kalau aing teh pangamarap itu aing hendak ketemu bedog aing lah. Aing ka samulat lah, tuluh aing. Oh, sakalian urang ya. Duit geus meurang aing mah tah dobal tah. Jakanya berarti tinggal kurangna si doyok tah. Yo, baik mah kurang mah geus mah. Ya yang itu hanya kabung teh mah. Naon? Ayo baik geus. Goblok ya. Artiun. Cing ah. Bayar. Artiun. Salah aing mah amprok teh di dieu teu dage. Bahasana goblok di dieu jadi kalah. Tolong anjing. Sekonek. Ampun. Deui bilang aing jadi goblok konek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Sunda. Dimana we ayana turun pisan anu tos ngadarubung di judul ieu Ma Eha pika sabeleun nepi ka episode 7 abdi di rengsegeun wae. Mudah-mudahan ke kapayuna ya inspirasi lain. Amin. Ya nama anu gaduh ide naon wae sok kana komentarnya. Anu wae ide naon wae. Abdi Ma Eha. Abdi Jaming. Jaming. Abdi Jaka. Jaka. Doyok. Doyok. Oding. Oding ngaturkeun nuhun ka sadayana. Was mobil. Ampura. Oh, kumaha sok. Ampura beli aya cariosan di Cim Abdi anu kira merenahkan manah salira sadayana subscriber YouTube Purwakarta Indonesia kurang secangkir. mohon dimaklum daku sabab nama hari orang-orang kan sawah mah kamana we ngacaplak nama ada perama kamana we tapi anu nama romantis sih romantis anjir. romantis rokok makan gratis Bisa mama ayeuna bade dikakeun mah aja jeung dengan empang. Ya, cepat. ku sabab aya balik salaki deui Anu sebenarnya mah mah Eha teh salaki Itu kan teh. Masih kitu wae. ada di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturun pisan ka we apal meureun ieu anak saha Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jari.